saha cenah jalmi anu hatena bersih ulah aya rasa panyakit dina hate, ulah aya ujung, ulah aya sum'ah, ulah aya riya, ulah aya hasad. Naon hasad teh? Iradatu ala zawal nikmatil ghair, di mana batur boga nikmat teh teu hayang ningalina oge. Kade urang teh nikmat masing-masing. Setiap jalmi teh ngagaduhan kalangkungan masing-masing, likulli syai'in maziyah, di mana batur leuwih ti urang kade kada syukuran. Alhamdulillah Gusti, mudah-mudahan sing barokah eta kanikmatanana. Kadahna mah kitu, ulah nyamikeun jeung urang, da takdirna ge beda. Jalmi nu sakola oge benten dina rezekina teh. Jalmi nu sakola di kedokteran aja di dokter sadayana, henteu. Jalmi nu sakola di pendidikan aja di pendidikan sadayana, jadi guru sadayana, henteu. Aya jalmi kaluar tina pendidikan berdagang oncom, aya nu kitu. Tapi jadi bos oncom, aya nu kitu, bos tempe. Padahal latar belakang pendidikan mah guru, kada jadi guru. Tapi dari si Allah mah tina dagang tempe. Terus sakadek sabar kitu. Aya jalmi nu teu sakola oge. Jadi naon? Jadi direktur. Eta cenah bawahan abdi. Jadi sarjana hungkul urang mah teu tamat SD acan. Seueur anu kitu. Dari segi mah kumaha Allah, lain urang anu ngaturna. Kana bawi urang teh ulah aya sifat hasad dan diatur ku Gusti Allah. Aya we rasa hasad, goreng hate urang teh eta teh jauh tina rahmat Allah. Jadi jaminu hoyong kenging rahmat Allah yarhamhumullah teh kada non salamatus sudur, bersih hate teh. Ulah aya suudon ka batur, ulah goreng sangka. Eta teh pang abot-abot eta teh.